dijahit dijual. Jadi kayaknya semua macam itu. Anjing sedih ya anjing. Abi terprihatin Pak. Abi anu sakieu geus eueuh sasamana umur teh Pak. Geus ratusan tahun abi teh Pak. Di zaman Sakri Sakutrem anu mayasa teh dituna di zaman Ramayana. Teh dituna deui di zaman Kartu Masa Sabahu abi teh kumaha ulah teh. Di titikna Curug Batur Pak. Itu cokot ieu bawa titikna Curug Batur diparentah ku Batur Pak. Ayana. Napi ka ayeuna zaman Mahabharata geus eueuh sasamana 90 abad Pak abi hirup di alam dunya. Ieu jeung ieu narasiban teh. Udah gitu sih teh. Mentok ceurik sia teh lalaki. Si kuat kunaon? Mikir sih teh lalaki atau dari. Aing anti di baheula ceurik uji teuing. Komo urusan ekonomi aing kudu ceurik. Lagi. Ngeri kabeh teh Pak. Sok tulis ya, serius. Ya, dia mau ngomong deh Pak. Mau ngomong deh. Lamun cek Bapak itu ya, ini jadi teh. Tuh, mau ngomong deh. Karena dulu tak kolak. Santuy ya, bukan. Setan santuy. Ketika mau ngomong deh, cek Bapak itu jempe. Lamun nggak ngelawelan, tetapi ada anak orang kata nurut ke Bapak. Lalu jempe. Ngomong itu ngomong ke Bapak. Kamu dinadegan ke kieu ke sedikit sudah mana dari Bapak. Abdi mau ngomong di mana recok. Dia ngomong nak terus. Cocok ya. Jep. Terus dia. Pak. Anakku ras nasib diri abdi. Budak satepak. Tangborok si pating kolot. Ibu-ibu, bapak-bapak baru nak ngorak udah saya tepak abdi can pernah nyebut Mang Dawala atau Aan Dawala Tuan Dawala Komo Raden Dawala eueuh Pak ka abdi temu abdi ngaliwat tutunyuk tusna si Dawala si we Pak teu budak teu kolot naon sabab abdi teh hirup ieu eueuh ragap teu aya eueuh pangaboga eueuh kagablek Pak abdi teh Pak jeung lain setahun 2 tahun ke 100.000 tahun Pak teh kieu teh Pak mah teu nyeri engko anak kieu wae eueuh kamajuan lalu teh sawu mesti laku ya Allah. Hidup tidur dijabat tindakan sudah teringat anak mah itu Pak ngan ingat Pak abdi teh Bapak pernah dina hiji riungan Bapak kungsi nyarita ka abdi ya ada dieu model kieu we ingat nyaritana teh di Sukabirus nyarita teh di Bundaran STT aya nama bagus jadi kos-kosan gitu. Baheula masalah teh Pak. Dulu naon sih segala. Abi harta teu dijawab sisakan cepot. Gan bapak sani kahan mah harita. Ini mana barang itu? Biji. Iya, bener. Harita naon cedek abi harita papamu nyarios ka diserang kan cepok harita bali lalangiran gini ya kene. Oh, bener. Bisa ini. Bisa di mana nih? Oh, ini.
Ingat harita bapak nyarita ka abdi jang sabenerna dewek teh lain urang dieu lain urang maracapada lain urang dunia lain urang bumi lain planet bumi tapi dewek teh ti Sinyaruri atau ti sawarga Maniloka tempat para dewata dewek teh keur ngajawantah atau keur nyamar maka disebut senar sem penganten-anten mar menyamarkan gatna alam emot pak Tuluy tuh cenah Sinyaluri kahyangan Sinyaluri atau sawarga Maniloka teh nu dewek cek bapak inget teh euy basa dewek teh bari ngaliwat euy pas aing ka tempat ojek gitu bener tuh sawarga Maniloka nu dewek widadari anu 40 teh eta teh bawahan dewek ya tuh kawah Chandra di muka teh nu dewek eta teh tuh mut si Balagada teh nu dewek tuh nu dewek tah dewek ayeuna keur berjuang keur ngajawantah nyamarkeun datna alam nyamar di alam marcapada dewek teh sabenerna teh dewa dewa kemanusiaan mata cicingna di jagat maracapada nyamar pikeun ngagiring raja-raja pikeun ngalakukeun tindakan-tindakan adil makmur pikeun raja teh supaya diasuh ku bapa ulun kumawa karajaan arit bijaksana pikeun ngarengsehkeun di pacogeregan nyakukeun kadoliman di kasorakahan eta tugas papa tangke silaing lalu milu kadewek ulun kumaula ka raja-raja anu arif bijaksana ka raja-raja anu bener dewek bakal merek kasih lain bagian dewek bakal merek buruh kasih lain tah abdi teh nunggu ti poe ka poe ningkat kena bulan di hari teh ti bulan ka bulan ketika ningkat kena tahun-tahun belasan tahun puluhan tahun ratusan tahun tuh ketika ayeuna sahabat mana buktina bener bapak nyerita itu nah itu bapak teh bohong atau kumaha atau hilah maknya karena ribuan tahun kieu poho teh Pak ada benyakeun atau supaya abdi kabita ngabukungah atau bapak teh aku-akuanan bapak teh dulurna dewa bapak teh lanjut na bataran guru dewa anu pangluhurna di jagat Suralaya nah itu teh hoax eta kumaha nah naon maksud bapak teh lamun nya atuh buktikeun atuh teh lapar Pak batur mah sawah kebon untuk apa mobil motor ngajalan baju berberem berbodas berhidung gunta ganti turun mobil mah mobil naya abdi ya keluar kabeh aya disebut ge si budak cakepak si dawala bakat turun ka kabel gandring jelema ayeuna mah kabita gambar lamun turun mobil lamun beunghar lamun HP-na Android dihargaan lamun jam tanganna merek anu dihargaan coba anu kieu tiga berbagi sawah baju cempang-camping makin keur nyebut ke si dawala teu make tilam Pak mana kang bapak mana Pak buktina Pak deudeuh teuing cuk heueuh memang bener omongan si lain teh bapak pusing dari tah itu jadi leres Pak bapak teh bakal nguruhan ka abdi jeung eta dicaritakeun ku bapak teh teu kalah henteu iraha atuh Pak engke geus waktuna cu nah kita heula geus waktuna ieu teh urang teh ulun kumaha teh can waktuna engke turunan Pandawa teh bakal boga anak incu nungguan deui sabaraha abad deui uluh kitu nyarita jadi abdi teh kana ngantosan heuh engke cuk teh waktuna
ayeuna can tuntas urang pangabdi ku maula masih kena loba tugas jadi sangat aya waktuna waktu nu bakal ngajawab aldi kan ke kitu mah sigana abdi teh mending kana ngagandung maneh Pak. Iya bapak ketika kos ke ngaragap pernah HP anak abdi teh keur lapar Pak. Cek aing mau ngabul euy. Sawarga menilokan nu aing. Bidadari nu aing, dewa-dewa bawahan aing. Aing urang teu beuki kabeli senal-senal acan. Cek anjing teh. Geuleuh teh aing mah. Ibaheula aing hayang meuli sapeda, lah meuli pendil hungkul. Teh waktuna dewek teh enak tugas dari dunia manusia lain batara guru di langit tugasnya di sawarga manilok kan dewek geus beres tugas teh dipentakeun dicopot deui ayeuna waktuna maneh tepikeun sabar jeung tawakal urang kulung kumaha ngabdi ka raja-rajaan ari bijaksana usuk sangkan ngakiring nyakukeun kadoliman kaslakahan sakitu ke can waktuna ka bapak teh lain bohong. Bapak lain bibita tapi asli bapak bakal muruhan ke maneh kasih cepot kasih sigaren mau aya dunia ki nasihat kabeh malakna itu di bapak jadi itu tugas teh dibagi dua dewek di Maracapada di alam dunia mangsi lain di Mayapada gitu Pak ari bapak ditugaskeun di dieu emang guru ditugaskeun di luhur jadi raja Triloka jadi bapak kan jadi ngajaga warnet tapi dia tugas ari mang batara guru tugasna naon ini tuh ngaresekeun pacogregan oge mimpin sakabeh alam naon teh alam Maracapada nyaeta alam katna alam Mayapada alam kadewaan alam naon Mayapada ai Madiapada nyaeta alam tengah alam kajiman sami eta dipimpin ku Batara Guru hari nu terakhir Maracapada sami dipimpin ku Batara Guru raja pengarajaan raja eta nagara adikuasa teh eta nagara Jagat Suralaya atau sawarga Manilokan jadi ieu sakabeh teh nagara dunia teh dipimpin ku Batara Guru Raja Triloka anak itu mau Batara Guru anu teu sahat teh jeung rahayat sahat teh kumaha abang kena ditugaskeun tilu nagara tilu alam nepi ka hare-hare ka rakyat leutik atuh teh rakyat anu garmeujeunna lapar Pak berarti manehna teh dipilih ku rahayat oge patewek teh wakil rakyat milih Batara Guru mangsi lain tapi naha teh dipilih ngakal kitu Pak tuh tingali lain abdi wae nu sangsara teh loba Pak nagara kurang disebut merdeka teh ukur sesebutan tapi can merdeka boh dina ekonomina can merdeka jiwa-jiwa sabab ieu pamimpin jeung rakyat teu hiji Pak sewang-sewangan terus maksud lain naon ya ayeuna kagok korontok kapalang belang keur mah mawa karep pribadi sekalian urang mawa suara rakyat urang gugat sawarga Manilokan urang gugat mang Batara Guru sangkan heula ieu tingali masyarakat geus kieu hare-hare pisan naon seueur dek manjat Pak abdi ka sawarga mancat ka sawarga dek minta keadilan ka Batara Guru sanes abdi wae nu ngarasakeun istilahna ieu teh nu nabeuh nu ngampar-ngampar
anu sebeh-sebeh nu lapar-lapar. Ulah ya. Ulah maksud ngomong teh. Boga naon si aing teh beli ka sawarga segala. Eta teh raja Triloka si teh. Gaya nu naon si aing teh. Hareup teuing lah ngomong biasa-biasa lah. Mau yang ngewak. Paduli teuing aya mah ditewak nyieun deui. Ai loba keneh. Pengrajin wayang loba keneh. Cek BTR kalang ongkos pengrajin wayang ongkos. Si dawal ditewak nyieun deui. Ngawasan nangila di mahal. Jadi saya itu ka sawarga saya ngomong teh ulah can waktuna sia lamun ieu can waktuna abdi kudu nungguan deui sabaraha ngan abdi ulah kagok porontok ka panglawan hayang rakyat kabeh aya dina subur makmur mah. Kapan sidik ieu teh nagara teh tunggu-tunggu melakualuh mabakan melaksanakan hayang boga nagara merdeka tur laluasa. Tipa heula ieu para pejuang nyawa kadeukkeun kasalamatan bangsa di negara. Kari-kari ayeuna pejabatna nu ngareusian kemerdekaan ieu karentu patut Pak. Ngaluli-luli kuat nya wali wakil rakyat malor, gerapat molor. Makanya HP tungtungan naon korupsi di mana-mana. Tensi kriminalitas mahabu sababna pamimpin hari itu patut coba pikir ke bapak hukum ya siga kesok seukeut ukur tahanan tapi kaluhur mintul nu korupsi mah di penjarana marulus beungeutna tapi bangsa hayang di kampung cadeuk ka pejor beungeutna mah disiksa ditenggelam ka gemep kadang-kadang diduruk di kapaeh maka kukituna abdi dek mancat ka sawarga ulah abdi dek mancat bias terdirian bapak abdi berarti tetap irit ulah sekali ini siap ulah moal kan baik nurut kain mah moal pak bayangna abdi Semara wilanu siti bentar kampung kurang ajar mereka bukain siap goblok naon siapa kami bilang kain nepi ka teureun dicarek cak Pak isi Pak ini Pak isi kadang untuk ke tangan cek ya lamun ke sia ngajara ka sawarga bakal urung bakal ka aing datang saha bukan aing sababna aing bakal dipunjung dipuja disembah di mana-mana ku para pemimpin khususna ku Pandawa bakal kabongkar topeng aing teh saha bakal katohian kita bakal ragu teh bakal nyemah aing sakapan sidik saya hopi sini si aing teh keur nyamarkeun datna alam semar ngaran aing teh sempangan-pangan mar menyamarkan datna alam kali-kali ku sia dibongkar sia aing
saya di hari ini. Siap, bagaimana gitu? Kang ini. Rutin apa? Tapi tetap sabar. Dah sabar ke aya watasna. Tapi tetap kuat yang nyalurkeun aspirasi abdi sebagai rakyat leutik, Pak. Abdi terus karinges kajelas ku perekonomian. Ieu teu ade barat sabelah di hukumna. Si kunyuk kai teuing kai nyas kunyuk. Noyot sia ni ceuheun tah. Lah ini. Kan ini. Cibuhan, Pak. Baiklah. Untung kena beungeut kena baju gue. Ayo, ini temen dengan semangat. Mau satu. Motor ini. Rupi ngapa kuyos. Abdi di Cibuhan ku Bapak Sugana itu jadi RW. Memang sepuluh. Kang ini Pak. Sama kakak semua. Pas aku kawin nanti kuasain ke anak. Pak, sawios Pak. Ya wis pengertiin pasti tersayang lagi. Ya, ya terasa sarap, berubah bikin. Ya, betul ini. Sabar. Itu bilang, anjing jadi setia. Terus balik ke ngomong gitu siap. Mundur. Pak Eli, Pak. Oh, sampai kelok si Eli kali kita Eli siap. Pios, Pak. Komoditi itu diberi omer si punyuk ku ilmu. Bukan kami kalau begitu cara. Sini ayo bernawara. Marah kalau yang begitu cara. Rasa batin kedah uji
Sarita matring rasa kang diwinci perlambange Manis pati-pati